Adriana saudara Bu? Abi hiji 02. Oh 102, Abi 101. Berarti Abi duluan ya? Oh nya abi tos meureunana. Iya mantri mani payu-payu kasih dia tinggal itu Adriana. Musuur. Aduh yang geus Mani teh. alabatan ti dokter ieu mah pasienna mani seueur. Oh, Antrian 101 masuk. Tuh Bu, kapayunan ya punten ya. mangga. Assalamualaikum. Duh. Mangga calik dia sang Mohon antri. Pak. Tesawios Pak. Yes. Kunaon? Aduh Abi teh nuju nyeri waos Pak. Oh, tersebar dinten. Teh saminggon. Dulu, teuing. Mohon. Asing geura dibukakeun mulutna. Iya, sih dibuka. Yes. Alah, geuningan ya. Mani bau teuing. Wih, ngamam naon ieu? Bau naon Pak? Asa bau peuteuy geuningan. Aduh, mohon Pak. Terus ayeuna milarian mantri nu sanes we lah. Abi mah moal tiasa teu giatan ieu. Ai si Bapak mah kitu pisan. Ih, Atos atos Bu. Ngan mantrina tuh waras. Bade milarian deui mantri nu sanes. Antrian 102, mangga kalebat. Mangga Neng, mangga salik-salik sang Pak Mantri dia. Duh, punten Pak. Kunaon cenah mang naon Neng teh kenal? Abi teh nyeri hulu. Nyeri hulu kunaon kawitna? Kemari abi teh miluan caleg, Pak. Ngan gagal. Terus beak duit ratusan juta. Terus ngabagikeun sembako ka saha ka warga. Ya Neng, ku bapak bari pasien solusi ayeuna nya. Daripada Neng kuyang baik kana hulu artos teu aya tos seep ageng. Ayeuna mah mending keneh sembako nu tos dipacikeun ka warga. Sok cenakan deui ku Neng ka ditu. Nya, ame teu puyeng ka Nengna. Pemantri teh kalakah mere solusi lain mere obat urang teh lieur ieu cenah di bang udah buang emo. Teu waras pisan menteri teh. Neng mereka mana Neng? Iya, bayar uang konsul tuh ke abdi kumaha deh.